Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murang kali murid kelas 4. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Amin. Acan dikawitan pelajaran bahasa Sunda, hayu urang sami-sami ngadoa heula. Ngadoa sebelum belajar. Ngadoa acan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Salajengna urang lanjutkeun nya, urang teraskeun kana pelajaran bahasa Sunda. Tinggal dina bukuna anu tos aya bukuna. Nah, anu tos aya bukuna pelajaran bahasa Sunda halaman 2. Anu teu acan aya bukuna, yang belum punya buku disimak videonya ya. Halaman 2. Maca bacaan. Ieu dihandap aya bacaan nu judulna bulan puasa. Pek baca dina jero hate tapi sing gancang. Tah ini mah ulah dina jero hate nya. Sing tarik we bacana nya. Belajar membaca terus mengartikan. Di bawah ini ada bacaan yang judulnya bulan puasa. Silakan baca dalam jero hati, dalam hati tapi dengan cepat. Nah, tapi ayeuna mah ulah dina jero hate, ayeuna mah baca sing gancang atau baca sing tarik gitu nya. Baca dengan keras. Judulna bulan puasa. Tah tinggal di pilemburan bulan puasa, teh bulan nu pangrame-rame na. Di pilemburan di kampung atau di tempat daerahnya masing-masing, di suatu daerah kitanya di kampungna, bulan puasa teh bulan yang paling ramai. Ari sore saenggeus baruka kolot-kolot daratang ka masjid taraweh. Barudak oge rea nu daratang atawa marilu jeung bapakna. Tah, ari sore, kalau sore, waktu sudah sore nih, sesudah buka, kolot-kolot daratang ka masjid. Nah, orang tua sepuh-sepuhnya suka datang ke masjid. Masjid teh apa? Masjid nya atau ke musola ya di kampung mahnya, atau ke masjid. Pikeun naon tah? Untuk taraweh, yaitu salat sunah taraweh. Barudak oge rea nu daratang atawa marilu jeung bapana. Barudak oge anak-anak juga banyak rea teh banyak yang datang atau ikut dengan bapaknya. Gopar mah meh unggal peuting ka masjid, tapi manehna mah lain rek milu salat, rek ulin bae jeung barudak nu sejena. Gopar teh saha? Nama anak. Gopar mah tiap malam ke masjid ke masjid, tapi manehna dia hanya ikut tapi manehna mah lain rek milu salat, tapi dia bukan ikut untuk salat, rek ulin bae jeung barudak nu sejena, tapi untuk main dengan teman-temannya atau dengan anak-anak yang lainnya. Rajeun oge manehna nuturan salat kawas kolot ngan kucuas-kucuis jeung jungkal-jungkel henteu uni bae gitu nya. Ada juga dia ikut salat gitu,
mengikuti sholat seperti orang tua, tetapi hanya bercanda, kecuas-kecuis, jungka-jungka, jumpalik-jumpalik, gitunya. Tidak serius lah gitu intinya. Ari lebah salim nama pang tarikna, salim teh pas mengucapkan salam. Ari lebah salim nama pang tarikna, pas mengucapkan salam assalamualaikum gitunya, itu pang tarikna, pang kerasna assalamualaikum. Ngajeritna bari ditompokeun kana cili batur, menjeritna teh Allahu Akbar sambil di ke telinga orang lain gitunya. Lamun geus bubaran taraweh, breng deui barudak arulin di buruan masjid. Kalau sudah bubar sholat taraweh, semua anak-anak main di halaman masjid. Ari datang ke imahna sabada taraweh. Datang ke rumahnya itu setelah sholat tarawih. Gopar buru-buru sare lantaran sieun kaberangan sahur. Goparnya anak, nama anak. Cepet-cepet sare tidur lantaran teh non sebab sieun takut kaberangan sahur, kesiangan sahur. Unggal janari Gopar tanghi pisan. Setiap janari teh pas waktu mau sahur jam 3:30 Gopar tanghinas gitunya. Cepat pisan gitunya, rajin. Malah sakapeung mah indungna oge sok dihudangkeun ku manehna. Malah terkadang ibunya, indungna teh ibunya juga suka dibangunkan oleh Gopar. Tina buru-buru masak keur sahur supaya cepat-cepat masak untuk sahur. Sanggeus sahur mah gitunya. Sanggeus sahur mah setelah sahur Gopar dug deui sare, setelah sahur Gopar tidur lagi. Isukan ari hudang sok korah-koreh deui mukaan lomari makan. Ya, pas sudah sahur terus tidur lagi, besoknya pagi-paginya itu bangun tapi kurah-koreh karena lomari makanan ya tak, mencari-cari makanan padahal lagi puasa. Cenah sahur kedua kalina, padahal mah sahur masa kali. Intinya mah buka puasa lah gitu, tidak puasa. Nah, wan Cibedug deg dahar deui, deg deui dahar. Pas waktu bedug duhur makan lagi, pokna teh sahur tengah poe. Dia kata dia sahur tengah poe gitu. Jadi hari sore waktu kolotna baru ka puasa, Gopar nu pangheulana yang hareupan dahareun. Jadi sahur janari itu ikut, pagi-pagi makan, tengah poe makan, sore pas buka ikut makan juga gitu. Bukana pang ponyokna da sahurna teh pang minengna gitu. Bukanya mani pang nikmatnya da sebab sahurna pang minengna, pang seringna. Sabada sholat maghrib Bapak Gopar ka masjid. Setelah sholat maghrib Bapak Gopar ke masjid. Si Gopar mah salawasna cara tinggalin milu. Gopar tidak pernah telat ataupun selalu tidak ketinggalan untuk ikut ke masjid. Petana di masjidnya cara nuka tukang bae petana teh tingkahna atau kelakuanana Gopar di masjid teh seperti halnya yang sudah gitu. Nyata datang ke masjid ikut sholat tapi kayak yang main cewas-cewis dijungkelan sholat nanti.
Gopar tamat sabulan puasana 30 poe nepi ka lebaran. Da kudu dimaklum lantaran Gopar mah budak keneh teu wajib kudu puasana. Jadi kusabab budak keneh teu acan balik. Gitunya. Tah ayeuna di dieu tinggal halaman 3 nya lamun nutos gaduh bukuna lamun anu teu acan bukuna tinggal dina ieu video simak. Tah ieu teh aya kamus alit. Tadi baruka membatalkan puasa, dihudangkeun dibangunkan, ditompokeun didekatkan, ditompokeun kana ceuli batur jadi didekatkan pada telinga orang lain. Kaberangan kesiangan masjid masjid mindeng sering kucewas kewis berbisik-bisik, kucewas kecewis bisik-bisik jungkel-jungkel jumpalik-jumpalik kan gitu salatna teh si Gopar teh. Salawasna selalu sejen lain, tinggalin tertinggal, pangmindengna paling sering, pangponyona paling nikmat. Nah ayeuna tah ieu isian. Nah jawab pananya. Jawab pananya ieu dihandap kalayan bener. Jawab pertanyaan di bawah dengan benar. 1. Bulan naon anu pangrame-ramena di Pelemburan teh? 2. Saha anu unggal peuting ka masjid tapi ngan ukur ulin wungkul? Saha? Naon anu dipigawe barudak lamun beres bubaran taraweh? Nah, apa yang dikerjakan barudak anak-anak kalau sudah beres bubar taraweh, sholat taraweh? Unggal naon Gopar hudang tanghian pisan? Tiap apa si Gopar teh hudang tanghian pisan? Rajin tanghian teh rajin. 5. Naon anu dipigawe Gopar saenggeus beres sahur jeung waktu buka puasa? Apa yang dikerjakan Gopar setelah beres sahur dan waktu buka puasa? Sok diisiannya. Nah ieu kanggo kelas 4. Sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda nya sok diisian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.